Mana awe gelis-gelis ke madok sampo. Teh heula saha nu aek madok. Nya mana? Mana buktina? Ai bieu eta ngarabut tangkal sampo. Sorangan ge kurang dilaporkeun ka polisi. Dilaporkeun pada naon ai? Eta kosa urang tuh. Naon buktina? Eta mah balatna. Anjay. Moy. Naon? Aing meneu kopi-kopi acan ulin ka maneh mah aing mah. Oke, bawa nya. Buat tuh aing hayang ngopi ih. Aing mah. Ya. Maneh teh bager mah aing. Heeh tuh. Moy. Naon? Aing minyak kopi naung gua susuna mana moy? Kan ieu susuna. Anjay. Laris manis Tanjung Kimpul sesa hiji ayeuna ek dijual deui. Nah, aya si Ciki coba euy. Naon? Jualan naon di mana? Aing ngajual kacamata ya. Segala anjing. Ji. Gunana jeung naon? Ieu mah loba fungsina sia mah. Jalan udah lain. Intina nama yo. Ieu. Heeh. Lamun maneh ayeuna misalkeun aya nempon nu demplon. Oh. Pan sok kadeuleu tah lamun kieu teh. Tah mun kieu teh nya. Kaciri anjing ngalirik kitu teh. Nya. Make ieu sok ieu misalkeun ieu bayangkan kumaneh aya awewe demplon ngaliwat teh. Terus make kacamata hideung kieu. Erek dilirik tapi ka mana we gitu. Kadeuleu teh ku si aing ngalirik. Tuh, padahal ku aing kaciri tapi ka ditu tuh. Oh ya? Boalna Wah, teh. bener. Heeh. Serius? Serius aing mah ngan omat guna cara ngagunakeun kieu. Kumaha? Ulah kieu. Aing kieu Atuh? kaciri-kaciri. Cukup kieu. Oh, jadi main mata hungkul meureunnya. Tuh. Tuh, sok kerajaran. Ku aing teh kadeuleu maneh luak-liukna. Ieu bayangkeun ieu aya bool badag yang ngaliwat ya. Sok geura. Bayangan ku maneh. Euy, kakak euy. Bener tak? Sok ke promosi 100.000 tong nawar. Berguna. Talung mana ngajual barang berguna euy ka Ya aing. heueuh atuh. Nah, Heeh, sok Ciki coba cik. Anjay. Cimoy. Naon? Cek si Yosep kutu kupret. Nyebutna cenah maneh boga keluhan eta di salaki. Bener? Keluhan naon? Eta kurang badag cenah. Oh, heeh. Yo. Aing kamari pan geus ieu, geus tutorial heuh. Geus itu tuh aya si Mbah Junet. Aing dibere ramuanna. Ramuan naon? Heuh ramuan jang eta. Belieun eta teh. Nya beulieun atuh cenah anu gratis zaman ayeuna. Sugan teh gratis. Ih, urang mah mantuan ka sorangan peda cenah aing si Yosepan curhat ka urang. Cenah si Cimoy deh watir salakina nya. Sudah cinggir cenah. Nah heueuh. Ah mau loba ibu eta mah. Iya tuh setuju aing teh somet cenah tuh biasa bebeja bae aya solusi. Aing kamarinya di ajaran. Da piraku nu aing kudu ditembongkeun mah. Aing mau contona. Mana? Heh? Da ulah ka seurinya. Da aing mah yang seuri nu pasorang sedih ka tempona teh gitu tah. Mana yang apa moy? Sagede kumaha jadina? Ya apa? Nya urang mah conto. Da piraku nu aing kudu ngaja dibukakeun mah. Yo contona teh ke lamun ieu nya anu salaki maneh bakal jadi sagede kieu moy. Anjing badagnya. Heeh, erek moal. Mong asieun. Sieun naon? Gede teuing eta mah. Nah, sampai tobros. Nyeri meureun. Anjay. Di dalam kamar. Itu mana? Geus timoal kunyuk. Oh, cerug. Geus mah tuh Ciki cobanya geus museup atuh sia teh mah nya mama useup aing geus timoal. Naon? Lauk mana? Nanyakeun lauk meureun teu meunang aing laukna ge. Oh, atuh sia mah. Oh, cerug gue mau jujur jeung sair menang hanteu, ka bisa. Kunyuk aing geus pasti datang ka imah dicarekan ku pamajikan ye. Nah, ada sih mau ke pisang masuk supaya gitu bisa anjing. Geus ka ngecet aku aing sia laukna ya. Iya lauk Ciki coba. Anjay. Pacul para racul pacul. Mang paculain. Pacul para racul. Yo. Pacul. Yo. Yo gegeroan ku aing. Teka dulu. Paculain. Jalma aing mas sia mah kunyuk. Yo. Kabeneran aya maneh. Mumpung can ku batur. Aing ngajual pacul ya. Sok duluan lah ku sia. STNK ante ya. Ieu mah komplit sia mah, manang-manang randa sia mah BPKB-an. Ieu mah komplit. Uldus. Dus nama pan ku aing di imah tuh di ditu, jangan ono make dus. Yo.
Iya kehebatan pacul iya mana yang apal ciki coba. Non. Iya bisa macul sorangan sia mah. Benar. Nya heueuh atuh. Aing keur promo sok kajeun aing mah 200.000 teu bisa nawar aing mah tah. Kok. Nego atuh. Embung aing mah moal dinego-nego ieu mah sia mah hesen yang ge moal aya di pabrik nu kieu mah. Keun aing mah kari duitan. Heueuh sok ku aing dibuktikeun ayeuna ieu. Ieu pacul ieu mah pacul alus bisa macul sorangan ngan sok dieu duitna heula. Ya ongkos aing mun tahu. Pokona mah lamun ieu teu terbukti ya. Ku aing duitna dileuwihan tah jadi 1 juta. Jadi 100 we. Embung aing mah teu hayang. Apal aing jang meuli udud. Yeuh, ke kumaneh ieu jual deui ka batur. Payu ieu teh 2 juta mah. Benar. Ji, Iya tuh. coba sih minta percaya ka aing. Ya ku aing cang buktikeun ya. Sing deulekeun heuh. Pembuktian ya. Sok. Kapan aing geus ngomong ieu pacul bisa macul sorangan kunyuk. Sama main aing gitu cerana mah. Anjay.